Wilujeng siang pemirsa Sampurasun. Pendak deui sareng abdi Masyur Alai terus dina warta dinten ieu. Pemirsa dinten ieu SMA Kartika 18 hiji Bandung ngaayakeun acara perpisahan kanggo siswa sareng siswi kelas 12. Acara lumangsung kalayan meriah, pinuh bakjaan oge suasana baru. Kanggo terang langkung jelas kumaha jalana acara, urang langsung wae nyambung ka reporter urang anu aya di lokasi. Wilujeng siang pemirsa, abdi salaku reporter bade ngalaporkeun ngeunaan kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Kartika 19 1 Bandung. Dina dinten ieu Kamis 21 Mei 2026 di SMA Kartika 19 1 Bandung ngayakeun acara perpisahan pikeun siswa-siswi kelas 12. Acara ieu dilaksanakeun kalayan meriah sareng pinuh ku kabagjaan. Kegiatan ieu dihadirkeun ku siswa kelas 12, guru-guru jeung staf sekolah. Tujuan diayakeunana acara ieu nyaeta pikeun janten momen pamungkas kebersamaan sate acan siswa atau siswi lulus di SMA Kartika 19 1 Bandung. Dina ieu acara aya rupa-rupa penampilan sapertos pintonan seni, musik, tari sareng pemberian kesan-kesan ti siswa sareng guru. Suasana haru kacida karasana nalika siswa-siswi silih hampura sareng pamitan karerencangan oge. Guru-guru anu parantos ngabimbing salami 3 tahun. Panitia nyarios yen persiapan acara parantos dilakukan secara maksimal. Sangkan acara tiasa lumangsung kalayan sae sareng lancar. Para siswa oge katingali sumangat sareng bungah ngiringan sakabeh runtuyan acara perpisahan. Mudah-mudahan acara ieu tiasa janten kenangan anu teu tiasa dipohokeun pikeun sakumna siswa kelas 12 SMA Kartika 19 1 Bandung. Abdi ngalaporkeun langsung di SMA Kartika 19 1 Bandung. Abdi ayeuna sareng jeung alumni SMA Kartika 19 1. Abdi bari naros ka alumni SMA Kartika 19 1. Nomor 1, Kang izin. Naon hal anu paling ngebrehkeun kesan pikeun hidup dina acara perpisahan kelas 12 tahun ieu? Manawi teh nya pasti atunya dinu acarana terus dina rerencangan abi nu aya di dieu oge. Terus nu kadua, saha guru atanapi rerencangan anu paling mere pengaruh sareng motivasi salami hidup sekolah. Kami motivasi mah guru mah seueur nya hampir sadayana masih motivasi kanggo rerencangan oge kami sadayana oge berkesan. Terus nu katilu, iraha waktos anu paling teu tiasa dipopokeun salami diajari di SMA Kartika 19 1 Bandung. Anu pasti di pas abi kelas 3 sih terbisan kenangan. Nu kaopat di mana tempat di sekolah anu ngagaduhan seueur kenangan pikeun hidup. Kami kenal mah di kelas sareng di sekre pramuka sih. Nah, acara perpisahan ieu ngagaduhan harti anu penting pikeun hidup sareng rerencangan kelas 12. Karena nya eta men urang teh saling mempererat hubungan oke kan bade lulus gitu bade pararisa gitu. Demen beki berat. Nu kagenap terakhir kumaha rarasaan hidup nalika kedah dipisah sareng rerencangan oge guru-guru saatos lulus sekolah. Nya pasti sedih aja komode bisa acara rerencangan atau sareng mamilah gitu. Bisa mah pasti gitu. Tapi nya kumaha Cukup tanyaan ti abdi. Ya. Terima kasih. Nuhun pisan kanggo laporanana, mudah-mudahan acara perpisahan ieu tiasa janten kenangan anu endah sareng teu tiasa dipopohokeun kanggo sakumna siswa kelas 12 SMA Kartika 18 hiji Bandung. Abdi Masyur Alai terus pamit undur diri, hatur nuhun parantos nyaksian warta dinten ieu. Wilujeng siang sareng dugi ka pendak deui.